Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangun deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang narasikeun hanca dongeng anu katuna kalahyan ngabantun jajara carios gara-gara munjung teu jadi. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok tanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilelancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados ejang kolong ting kana waketos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Bener we basa tepi kasaung tempat dumuk matuna Aki Ayut. Tetela Aki Ayut jeung Mang Darsa teh geus barali keti heula. Malahan maka tembok keur patinggal oleh sare tiberana keur kerekna mani patarik-katarik. Balik ti heula geuningan. Paingan atuh di teteangan teu kapanggih. Keseleun meureun nungguan aing kapan salila-lila. Nya nungguan aya sora bueuk teh. Kajen ari geus balik malah aing ge tunduh. Ituna teh atuh goledag sagikireun Mang Darsa. Mang jana oge teu lila ker atuh sare mani tiberana keur. Keun we cenah isukan ngobrolkeun kajadian anu geus karanapan mah. Mitra kaum dangu wan Cibeuting geus kaganti ku wan Cibeurang. Di luar kadenge sora manuk bani recet. Katempo manuk teh bating kalebar bari ngicisikeun jang-jangna. Manuk mah isuk-isuk keneh teh geus balang siar. Beda deui jeung kaayaan di jero saung nu tiruan mah masih keneh bating kaloler we salarea tibrana keur harudang soteh kageuingkeun ku sora anjing anu silih gogog jeung pada baturna. Kulisik atuh tiruan teh pating kulisik nya beunta. Anu pangheulana hudang teh cengkatnya tamangcana. Kajurung ku kapanasaran hayang sagancangna ngobrolkeun kajadian tadi beuting. Hayo harudang geus beurang ye. Aki Darsa. Ini. Nya geus beurang geuningan. Kumaha jana tadi beuting nah lulus hanteu hebat nepikeun ka kadenge sora bueuk. Nya cacap abah eueuh harangan harungan nepikeun ka kadenge sora bueuk. Syukur ari gitu mah. Ngandung hareuti tadi beuting teh geus hasil. Tareka maneh teh jana euy geus ditarima kari nungguan kabeungharan. Jadi ditarimanya Ki, tapi kira-kira na iraha atuh eta kabeungharan bakal datang ka kuring teh lantaran tadi beuting mah teu manggihanna naon Aki. Jadi maksud maneh teh meureunan tadi beuting teh bakal aya nu mere kabeungharan teh ngagebrok nu mangrupa emas atawa duitnya. Nyata gitu Aki. Lain gitu Sujang. Anu bakal mereka beungaran teh ku ngaliwatan usaha. Nya ulah aneh ulah kaget. Engke lamun usaha si Ujang teh bakal maju, bakal loba batina, bakal gede hasilna, kaituna bakal tere beungar. Jadi kitunya Ki. Ngaliwatan usaha kuring meureunan. Nya ku kituna
ti ayeuna ka hareup mah tungguan we. Nya gancangna saminggu lilana sabulan. Tinang tu bakal kalah hasilna. Ngan bae ceuk tadi oge ulah kaget. Lamun engke usaha teh bakal babari. Bakal loba jalma anu maracaya da kitu kaharti. Mohon aki nya kajen atuh ari kitu mah. Meureunan ayeuna mah kari nungguan we. Gancangna saminggu lilana sabulan. Nya hasilna bakal karasa. Nyaho atuh sing yakin. Lantaran kaban ayeuna mah usaha si Ujang teh aya anu ngabantu. Nya kaharti aki. Halah, lamun kitu mah teteh geuning maneh mah euy, jana bakal terebeung harieu. Lantaran segala usaha tarekah teh geus dijalankeun kalawan hade, kalawan cacap, ngan ka hade we ka hade. Lamun geus beunghar, ulah poho ka dewek euy. Kapan si laing teh bakal mere modal ya. Jang dewe ngajalankeun tarekah. Nya tuh. Kuring moal poho ka maneh darsa. Lantaran kapan maneh teh nu geus ngajalanan. Sasat jadi cukang lantaran. Nya moal rek poho ka nu geus mere jalan. Nu geus jadi cukang lantaran. Poho ka maneh pon kitu dikasih aki oge moal poho. Tinang tuh lamun geus beunghar teh bakal aya kainget. Syukur ari kitu mah euy. Lantaran kudu kitu. Urang teh kudu inget kana Purwadagsi. Inget kana asal muasal kabeungharan teh. Datangna teh kaban? Henteu langsung ngaliwatan usaha sorangan. Tapi aya cukang lantaran nyaeta dewek jeung si Darsa. Anu geus narekahan tak kitu. Kitu cenah cek eta Ki Ayu teh. Pikeun Mang Jana mah percaya we. Karena segala rupa anu dicaritakeun ku Ki Ayu teh teu boga saeutik oge rasa curiga. Lamun sanyana mah naon anu dibejakeun ku Ki Ayu teh ukur jang benjokeun Mang Jana. Sanyana Mang Jana teh geus katipu atah-atah. Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang caturkeun heuleut 7 poe ti harita. Mang Jana teh kiwari mah ulang-ulang lantaran bingung nu teu manghitung-tung sudah mana nu taya hinggana. Omongan-omongan Ki Ayu teh acan aya anu jadi kanyataan. Eueuh jalma anu maracaya. Usaha oge atuh bingung lantaran usaha naon cenah da puguh teu boga modal. Tapi najan kitu, Mang Jana teh masih keneh percaya we arek nyobaan. Keun cenah arek usaha leuleutikan. Kabanan cek eta Ki Ayut oge. Usaha nu kiwari mah aya anu mantuan. Bisa jadi cenah najan usahana leutik, tapi hasilna bakal leuwih gede. Rek datang kumaha rezeki teh. Rek datang kumaha kabeungharan teh. Lamun nebikeun ka boy ieu aing can ngajalankeun usaha. Kapan cek si Ki Ayu teh kudu ngaliwatan usaha. Nyak dicobaan di we ayeuna mah. Rek dagang. Dagang naon we nu penting mah. Aya usahana. Kunaon akang kalah kahulang-hulang kitu. Kapan biasana mah ti kamari mah isuk-isuk keneh teh geus indit. Indit usaha. Nya emah. Buguk ieu teh keur manggih kabingung. Bingung kumaha ieu teh. Buguk sanyana mah sarua abi ge bingung. Kapan akang teh geus ngajalankeun usaha. Tapi nebikeun ka ayeuna acan mere duit deui. Nah eueuh hasilna kitu usaha teh. Lain eueuh hasilna emah. Tapi diparengkeun usaha kang teh. Nya kajeblos rugi. Rugina ge kacida gede. Nah kitu geuning modal leuwih gede, rugina ge leuwih gede. Kumaha akang? Jadi usaha teh rugi. Menang karugian. Nya puguh ge. Nu matak akang ulang-ulang oge.
Ay kumaha ye teh akang wangkaning kapan urang teh geus ngorbankeun itu jeung ieu. Duit yang modal teh geus sakitu gedena, tapi nah atuh buat nepikeun karugi kitu. Nah akang teh teu taliti jeung apik dina ngajalankeun usaha teh. Nya eta kangaran ari kahirupan mah kitu geuning. Kadang sok aya anu di luar heueuh dugaan urang. Alah, tapi ulah salembang emah. Akang bakal ngagolangkeun duit anu aya. Keun, arek robah usaha, matak ieu teh keur mikir. Bi Emma teh atuh maneh ngahuleng. Hatena teh maneh ngagatar pikiran teh jadi kumalayang ka itu kadieu. Teu sangka cenah usaha anyar anu keur dijalankeun ku salakina teh kalah ka meunang karugian wangkaning modal anu dikaluarkeun teh lain duit saeutik. Nah nasib teh kieu jeung kieu. Rajeun asa bunga usaha salaki teh aya paningkatan. Sapedah make modal anu leuwih gede. Teteh lah geuning kalah kamanggih karugian. Duh Gusti. Mugi we atuh jisim abdi teh dikihatkeun mayunan ieu kajadian. Pun kitu deui caroge abdi tiasa menyat. Sok sanaos ayeuna tos meunah karugian saenggana we diuihkeun deui. Usahana dilancarkeun. Dipasihan jalan anu enggal. Kitu cenah teu keurentes hate Bi Emma teh. Meungeus ka itu emah montong milu bingung keun ieu mah urusan akang sing percaya ka akang. Usaha akang teh bakal menyat. Bakal leuwih ngaronyat pek we Bandungan. Saminggu ti ayeuna nya modal anu geus leungit teh lantaran rugi bakal balik deui. Pon kitu deui hutang-hutang akang bakal kabayaran, sing yakin ka akang. Nya mudah-mudahan we atuh akang. Ngan panuhun sing apik sing ati-ati engke mah ulah nepikeun ka manggih karugian deui. Duit anu masih keneh aya jang modal pek geragolangkeun sing bener-bener. Nya sing percaya ka akang emah. Teu lila atuh mangjana teh koloyong laju kaluar. Kawasna bae mah arek neangan jalan usaha. Keun we cenah najan kudu ngadagangkeun barang dagangan batur oge. Lantaran yakin kiwari mah usahana teh bakal aya anu mantuan. Diparengkeun henteu hese kabeneran aya anu percaya. Nyaeta dipercaya ku bandar gula. Atuh mangjana teh laju ngiangkeun gula ka kota. Tapi matak aneh atuh matak kaget. Lantaran tetela geuningan rada seuseut. Usaha anu dianggap bakal lancar teh henteu luyu jeung kanyataan. Aneh. Nah geuningan teu luyu jeung kanyataan. Kapan cek Aki Ayut mah najan usaha leuleutik naon wae oge bakal dibere lancar, bakal dibere babari. Tapi geuning ieu mah kalah kami sleuk. Lamun kaya kieu mah iraha beunghar atuh. Nya kaya kieu mah kudu ditanyakeun we ka Aki Ayut. Nah teu luyu jeung kanyataan. Atuh eta mangjana teh laju we nyalang rek nepungan Aki Ayut sabada mulang ti dayeuh teh. Basa tepi ka sisi walungan ka saung tempat demuk matuhna Aki Ayut. Mangjana teh atuh manik kaget nu lain di kieuna. Lantaran Aki Ayut teh geus henteu kasampak cicing di eta saung. Eta saung teh jiga geus ditinggalkeun ku pangeusina sakitu lilana. Nah kamana cenah Aki Ayut teh? Moal kitu pindah mah. Cilaka na kamana atuh Aki Ayut teh? Boha-boha geus pindah. Tapi piraku pindah kapan acan lila. Kudu nepungan si Darsa kayak gimana ditanyakeun. Nah pindah ka mana Aki Ayut teh? Mangjana gura-giruh ninggalkeun eta saung. Arek ngajugjug imah Mang Darsa. Teh kacaturkeun di jalanna. Basa tepi ka imahna Mang Darsa. Panto imah diketrokan tapi teu jero imah teh eueuh anu nembalan. Nah kamarana cenah si Darsa teh pon kitu di anak jeung pamajikanana. Keur ka mana nya si Darsa teh? Piraku kitu keur indit mah.
Urang tanyakeun ka tetanggana. Koloyong atuh Mang Jana teh nepungan tetanggana Mang Darsa. Laju ditanyakeun nah ka mana cenah eta Mang Darsa teh. Punten mah, nah keur ka mananya si Darsa teh geuning teu aya di bumi nah. Jadi ujang teh rek nepungan si Darsanya. Kateuing atuh ujang. Da geus saminggu ge geus tara aya balik ka imahna. Keur mah kapan hirup ukur sorangan. Kumaha mah? Jadi si Darsa teh ukur cicing sorangan di dieu teh. Ih nya kapan geus lila. Geus papisahan jeung pamajikanana. Si Darsa mau ukur cicing sorangan we di dieu teh. Da kitu atuh. Dasar lalaki eueuh gunana. Gawena teh ukur kitu lantad lentut ka itu ka dieu teu pararugu. Malahan mah ngadenge beja cenah. Jadi tukang tipu eta si Darsa teh. Kumaha mah? Jadi si Darsa teh ku geus nipu. Ih, nah ujang teu apal. Kapan ujang teh sobatna kudu nama leuwih nyaho. Kapan urang lembur sejen aya nu datang ka dieu. Neneangan si Darsa ti heula oge. Lantaran saja lemah teh geus nipu. Cenah mah ceuk nu katipuna teh kungsi dibere jalan we pikeun orang kabeungharan. Tapi teteh geuningan katipu cenah ujang. Jadi si Darsa teh kungsi nipu nya mah. Alah, kumaha atunya? Kuring geus anya nama geus dibere jalan usaha ku si Darsa teh. Nya pikeun orang kabeungharan. Ke kumaha ujang? Jadi si ujang oge kungsi dibere jalan kabeungharan. Kabeungharan kumaha kitu? Nya kuring ditebungkeun jeung Aki Ayut anu cenah bakal mere kabeungharan. Nah, atuh ari si ujang bet beunang katipu bet leumpeuh Yuni, pasti eta si Darsa teh geus indit kabur jiga nama ujang. Mang Jana teh atuh hatena maningalak kateuy. Pikiranna jadi kumalayang ka itu ka dieu custos teu pararugu. Lantaran teu nyangka lamun dirina teh geus katipu atah-atah ku si Darsa jeung Aki Ayut. Bisa jadi cenah eta dua urang jalma teh geus sakongkol ngan bae aya ku tega cenah bet wani nipu nu jadi sobat. Nya jiga nama mah kuring oge geus katipu. Alah, kumaha atuh ari geus kieu wangkaning duit anu kaluar teh lain saeutik mah jang nyumponan sakabeh syarat. Kumaha atuh ari geus kieu? Alah ujang kunaon ujang? Nah si ujang teh jiga anu arek kalengharak. Ka dieu sok diuk ke dagoan sakedeung mark nyokot cai yeuh. Si emak manireuwas ningali Mang Jana jiga anu arek kabidarae teh. Laju guragi we atuh ngaleos ka jero imah bari nyokot cai asak herang. Teu lila torojol bari nyodorekeun cai dina batok. Kancang ujang ayeuna manginum heula ngarah regreg. Ngarahan teu kreuwas teuing yeuh. Nya nun mah. Aduh kumaha yeuh. Kuring teh geus katipu mah. Geus katipu. Hi sing sabar ujang da meureun bongan sorangan ujang teh bet beurang heunya kadeo. Ku caritaan si Darsa. Da kitu eta jelema teh pinter ngomong ujang. Da puguh tapan geus tuman meureunan usahana teh kana tupah tipu. Ayeuna mah sing sabar tarimakeun kana kanyataan ujang. Tarimakeun kumaha mah wangkaning hutang teh kacida gedena ieu teh. Alah cilaka mah jeung deui wangkaning kuring teh geus ngajual sawah. Nya ngajual itu jeung ieu. Alah kumaha ari geus kieu mah kumaha? Sabar ujang tarimakeun kanyataan. Da meureun ieu ge kasalahan ujang sorangan atuna hayang usaha tina jalan anu sasar, hayang untung tina enteng. Nya akhirna mah beunang katipu. Ku kituna ayeuna mah sok geura istighfar ujang. Nya sing sadar kana marga kasalahan ujang ayeuna. Ngarah dipaparin kasadaran. Sing sadar ujang, sing sadar. Kateuing atuh mah ari geus kieu mah. Sadar kumaha mah. Alah geus kabayang mamalana
kabayang we kukuring bicarakan kayak kieu mama. Nya kumaha pikeun yang hareupan kanyataan. Sakedapan mamang jana teh laju atuh cicing di hareupeun imana si emak. Bari jeung katampo jiga anu arek ngalang-arak we bakating kureuwas. Pon kitu deui kajurung kurasa kadung anu temang ieu tung anjakal anu taya wates wangeunna cenah. Bet percaya kana caritaan si Darsa. Sing horeng si mana horeng. Si Darsa teh geuningan tukang nipu. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teu nyakapannya. Sagala urang tuna jajara carita gara-gara munjung terjadi dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganna. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.